Bismillah kecap wiwitan audu etanu pardu nampi nuhun ka sadayana rengrengan tadi wiji-wijinya urang meredih kana asina Gusti urang muntang kana murah nanu maha kawasa wirehna urang alhamdulillah dipaparinan kesehatan lahir batin kaselamatan lahir batin urang dikawitana ku bismillahirrahmanirrahim Allahumma arhimna ma rosida wa umurina min syurri anfusina min sayyiati amalina ya Hanan ya Manan ya Hayyu ya Qayyum amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aya kaul tiwa ade ngaraja Astagfirullahaladzim 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 Bul kukus kaluhur kanu mayungan kahanap anu ngampanan kagigir kanu ngaping berang jeung peuting berang jeung peuting bul kukus kaluhur kasang rumuhun kahanap kasang batara kabatara kabatari kabatara naga raja kabatari naga umpi kapangeran bagus daka anu bisa nyukruk laut mapas sagara nurus bumi ngapung ngawang-ngawang kapangeran mancur putih salajeng nulinggi dina mun-munana kaula sejang akhira saya hatur bakti sangu wangi sapurlukaneun mugi kasari kabakti katedak katarima pangabakti ti abdi syariat alin cenah dibaktikeun ageng nu disuhunkeun lurus singetna ka ibu karama ka indung anu teu ngandung karama anu teu ngayuga ka ibu Hawa ka Rama Adam ka Gusti ka wali ka Allah ka Rasulullah salajeng nawa kadulur kaula nu 4 ka 5 pancer kadulur kaula nu 6 ka 7 pancer salajeng nawa kanini kaki kanini paraji batin aki paraji batin anu bisa ngarupakeun anu bisa ngarekakeun anu bisa nimbang kana kasalahan urang sarerea atanapi rejeki urang dadagung nya paraluan nya paralun kanu ngancik di patempatan ieu ka makhluk gaib bilik kagiri kadupa katoker bilik kabaduku kumungna kadupa kelaranganana neda agung nya paragaluau ulah rek madawa kana raga kula leres ulah rek ngabadi kana diri kuring leres pisan ulah rek ngabendong kana nongtong leres ulah nyulikat ka Bapa Haja leres pisan nyuhunkeun mulus rahayu rahayu sapapaosna kula sejan nitipkeun netepkeun leres pisan keluarga besar anu ngagaduhan di patempatan leres keluarga besar Bapak Soleh di luhur seusap rambut
dihanap saibas dampal digigir di tengah Gusti nu Maha Kagungan mangkana titip bakaling hurip ilang bakal katampuhan kaula sesewein cuputu Adam Hawa tingawitan pejabat aparat rahayat Kabupaten Subang nyuhunkeun salamet nugrah mulia ka Ratu Manusa Ratu Sapaat Wali Mukmin nada agung nya paraluhun nya paraluhun lulurung tujuh ngabandung kadarapan keur diserang salapan heuleuh-teuleutang 10 raja Bantala anak jelek tadi dibukakeun cupu manik astagina kapena kuno ngaliwat kuno rancagena hate dibuka kuno bujangga anak dibuka patingah halang dibuka patingah daleg nyakuring bade diajar ngidung ngidung carita pantun ngaguar carita lana rasa milawang kancana nu hayang dilalakonkeun nu hayang dilalakonakeun urang raja sina urang raja pamungna urang raja panyinglar jurig nu aya dina diri masing-masing geura nyingkir setan nu aya dina raga masing-masing geura nyingka panyakit nu aya dina nagri kuring geura nyingkir panyawat nu aya dina gara kula geura nyingka amin kabasmi ku Rajah Aheng Rajah Kanjeng Rasulullah Jibril nu ngalebur nu ngilangkeun Nabi Adam panyakit sakabeh leungit kapegat ku malaikat ku dulur kaula kabeh ki daruni rajeng ngegedeng lodaya sarta panyakit corona ulah jahil kaniaya ka umat Nabi Muhammad sabab tantu manusia mah kaliputan ku yang manon neda agung nya paraluhun nya paraluhun Kidung yang Prabu Siliwangi Kidung Buhur pun sampun ka Maha Agung ka Gusti nu Maha Suci Gusti pamuntangana perang Gusti pamuntangana peti sajatining ngepati hurip sajatining kalanggengan sajatining kalanggengan pun sapun awignam astu paralun kapuderaun
karumohon kakaruhun kula amit sejak mimpi kula amit sejak mimpi kula minta sejak ngalak mundur tineng panasaran rek ngahudang kabudayaan pun sapun kasakur dulur nu sarasa jeung sasukma utamana tatar Subang Jembarna Galuh Pakuan tamperkeun saripatina tanjeurkeun awehanana tanjeurkeun awehanana nyung si harti Siliwangi nu nyamuni dina wanci nu miaksa dina raga dina Siliwangi nu kiwari Siliwangi nu bihari mugia panjang ponjo hidung Kanjeng Rasulullah Abu Bakar nu diwingkit ti payuna bagena Umar nya Usman nu titengen teh nya Ali anu ti kiwa Gusti Rasul ti tengahna ti luhur Gusti yang agung pancer jadi ning manusia Ari Muhammad sajati eta jatining manusia nu mulya salalawasna ti samemeh aya dunya awang uwung-uwung bumi langit can ngajadi sawarga katut neraka uga sadaya tacan aya nu aya nyataya sanesnya alif yerupana Nur Muhammad nusanyana ya isu nu jadi nyata kang ngadege teu karasa ku kerasa pangawasana rahayu kagungan nu maha agung walagri kersaning Gusti rahayu cenah kagungan nu maha agung walagri kersaning Gusti nu maha suci
naon atuh nu rek disombongkeun ku manusia di alam dunya naon nu rek disombongkeun